Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardh وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ Allahu a'lamu bimuradi inna fi ikhtilafil laili satuna iku teteping dalam narima gonta-gantine wengi lan awan bizihabi wal maji kalawan lumakulan tegak wa ziyadati wa nuksan lan wulan suda wa ma khalaqallahu lan barang kang ngadamel sapa Allah fis samawati ing dalam sakeh langit bin malaikatin atane saking pirang-pirang malaikat wa syamsin lan sarengenge wa qamarin lan bulan wa nujumin lan pirang-pirang lintang wa ghairi lan liyane mangkono malaikat syamsin qamar nujum kabeh fil ardi lan ing dalam bumi min hayawanin tanda saking hayawan wajibalin lan pirang-pirang gunung wa biharin lan pirang-pirang laut wa anharin lan pirang-pirang bangawan wa asmarin lan pirang-pirang bubuhan wa gairiha lan lian kabeh la ayatin pasake yakti pasake ayat dilalatin tegese sake dilala ala qudratihi ngatasé kawasan Allah taala le mahlur ya Allah liqaumi yattaqun kadue kaum kang warara dia kaum kabeh inallah fayu'minuna maka iman ketia kaum kabeh khusuhum bidzikrin nangtukeun ya Allahum ing kaum kalawan dan tutur li anahum kana satune kaum al muntafi'una biha kang arep mangpaat kabeh biha kalawan kabeh biha kalawan kabeh tadi sima asja Allah ngajelaskeun pertama penciptaan langit bumi jeung eusina kedua tingkah-tingkah dadamelan Allah berbagai planet-planet katilu kamangpaatan dadamelan Allah kaopat ieu deuk nyaritakeun setelah dijieun sakitu poharana sikap manusia terhadap dadamelan Allah kumaha
cek Gusti Allah inna fi ikhtilafil laili wan nahar sanyanya eta dina perbedaan peuting jeung berang gun tagantina peuting jeung berang gaya peuting gaya berang gaya peuting gaya berang nyaho-nyaho urang umur teh geus 62 tahun 11 bulan 28 poe. Jadi lamun urutkeun ka umur galib Kangjeng Nabi 63 2 poe deui. Kita ganti berang yang penting. Insyaallah kami Orangana meta teh nu kamari li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Maksud lagun tak ganti berang yang penting teh bizihabi wal maji. Ke berang ke penting ke berang ke penting ke berang ke penting. Oke wasiadati manungson tambah jeung kurangna. Ayah panjangan peting berang kurang cara di Eropa kurang ke waktu ke Iran bege eta teh ti petingna panjang harita keur ka Iran mah berang panjang berang jadi lain 12 jam 16 jam petingna setik. Jadi lamun puasa teh mah urang biasa nama kan 12 jam, 3 jam subuh datang ke maghrib, ieu mah 16 jam. Oh, lamun ke Amerika deui ka belah dituna eta teh bisa 18 jam. Berang. Tuh, aya nu panjangan peuting tergantung kumaha urang nagarana jeung kumaha kabeneran kerja nu jeung simalna ayeuna bulan naon? Ayeuna bulan naon? Oktober. Bener teh aing teu percaya ye. Ge ulah timbul tingana lah di dieu bae. Bener teh. Jadi berarti ku hari teh mizun Oktober mizan zai 7. Nah, afhamtun mezalul junjahun yuzahun akasun sepsun jun burujun simaliun. Berarti ku ari janubi. Nah, lamun janubi berarti ieu teh bagian kiduleun garis khatul istiwa. Ieu teh panjangan peting. Ieu peting panjang. Entak zohor nage kurang di jam 12 tek atau jam 12 asar nage jam 3 keneh geus asar magrib nage nah ner kurang di jam 6 leuwih saeutik berang janubi ka ditu okmizun nopakzun deskauzun sepsunjun taburujun janubiun engke ka di April Mei Juni Juli Agustus September Juli nah eta simali kaler ieu harus tulistiwa tah kalereun genep buruj kalereun garis tulistiwa genep buruj kiduleun garis khatulistiwa jadi buruj teh ngan 12 namun tadi 28 bagi 12 terus kawanyahoan ku urang bakalna dina manzilah nu manana. Nah, ieu bakal kanyahoan ge berang jeung peutingna. Engke kanyahoan jam-jamna ge dihitung ku urang teh sebab eta teh moal kaluar tina 28 manzilah dibagi 12 burud. Tinggal bulan-bulanna bae meneran di bulan mana. Ieu teh keur carita biziyadati wal nuqsan. Oh. Ya. Nah itu sekali itu kalau ke belakang Eropa keluarga itu panjang gitu berang. Tapi engke sakalina waktu penting bae di kabelah ditu sakali mah berangan sebab panon poena iya katutupan terus dikutub bah. Aya berang bae, aya penting bae. Ieu urang makan ieu ngeunah. Berang aya penting, berang aya penting.
di negara batur mah aya peting detengan 4 jam 5 jam burong panjang engke berang-berang peting bae mentek dipertanyakeun ka ahli palak ketika ieu negara teh berang bae ngaturna kumaha ngatur salat ketika peting bae dan sakadar 4 jam berang nate peting bae teh salatna kumaha zuhurna asarna magribna isya keur ceramah masa jadi kiai barang manggi masalah kos gitu ka kiai anu bae lah cak kiai anu teh masalahna asing ka kiai anu bae lah teh urang teh jadi kiai teh lamun can manggi masalah ngejere bebeng barang manggi masalah cabutan bulu aing budak ulah dikiaikeun ku sia giliran bae aya nu datang deui ngejere bebeng deui. Ya urang teh loba teu ngajare bebeng. Jadi bekos kieu. Masya Allah kan. Nu mantak Syekh Syarif Hidayatullah jadi raja, tur jadi wali. Eta teh bener-bener nya nama urusanana sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim. Syekh Maulana Hasanuddin kitu keneh jadi walinya jadi raja. Iya itu teu masalah urang jadi raja, jadi wali masalah. Bating presiden orang wali si seurih emang sok seurih sia jangan nikahkeun sabaraha kalinya mah eta wali ngaranna sarua jeung si eta wali ge wali eta nya mah sayana gunta gantina peting jeung berang ke peting ke berang bakan tambah panjang peting tambah panjang berang kurang peting kurang berang nah ieu kajadian dina planet-planet wa khalaqallahu fis samawati wal ardi berbagai hewan-hewan makhluk-makhluk Allah nu ku Allah didamel di langit jeung nu ku Allah didamel di bumi Masya Allah makhluk-makhluk nu didamel di langit ku Gusti Allah para malaikat di samping planet-planet anu sejen ya matahari ya bulan ya berbagai bintang anu ngeusian di alam malakut teh eta adalah malaikat. Wajib urang percaya bahwa Allah ngadamel malaikat teu kahitung jumlahna sakumaha teu kahitungna nikmat. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Mal kahitung malaikat urang maca subhanallah jadi malaikat sungutna aya 10. Dina hijina sungut nu 10 cal deui engke jadi malaikat teh sungutna 10 deui. Urang sakali maca subhanallah bae ge geus diciptakeun malaikat sabaraha? Mantap ulah loba-loba maca subhanallah. Lomba-lomba. Orang maca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadilah malaikat lumpat, malaikat teh hiber ka Madinah, lapor ka Kangjeng Nabi. Atuh lamun urang henteu boga kayakinan kos kitu atuh moal maca-maca sholawat. Moal maca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi malaikat lumpat ka Madinah lapor. Ieu saha abdi sholawat saha sholawat Haji Pendi dideuleu kok jore wallah alam geus kos kitu we segala pasti teu husu kan aya deui Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad celek jadi malaikat lapor ieu saha abdi sholawat saha Kifudoli kok kasep siapa we aya jangan betul menang batur kasep heran kudu akur jeung nyana batu moal bisa atuh batur maca salat make ilmu ikhlas walah deui bae ya Allah ya Rabbi komo lamun urang maca dalail mah Jumat ti dieu ka dieu Sabtu ti dieu ka dieu kan kudu ijazah eta mah geus malaikatna jutaan lapor ka ditu kanu nyiptakeunana ka Imam Jazuli di Maroko jadinya terus ka Kangjeng ya Allah ya beda sosok malaikat
tadi mah kos kitu pan tah malaikat tepi karsepeun malaikat cek gara aing mal maca sholawat leuh parah atuh leuh parah teh baca sholawat teu sholawat urang ngieu mah keur carita malka itu urang lamun sosonoan jeung pamajikan kemudian mandi likulikottin malaikatun urang mandi junub nawaitu rafal hadatsil akbar tiap tetes jadi malaikat lapor ka Gusti Allah ye eta lamun sapeting sakali mandina mun 2 kali ribuan jutaan malaikat nu mantak urang mandi jima deui mandi pamajikan kok sering amat lain hayang-hayang teuing neng nyiptakeun malaikat. Masya Allah. Likuli kototin malaikatun tiap tetes dari malaikat teh kumaha coba yuk. Malaikat itu malaikat. Allah karim. Nah ieu Gusti Allah nyiptakeun langit jeung anu nyicingan di langit. Penduduk langit teh malaikat. Kangjeng Nabi mah geus pernah nyaba ka langit. Langit ka hiji, langit ka dua, langit ka tilu, langit ka opat, langit ka lima, langit ka genep, langit ka tujuh. Papandhiga papanggihan Kangjeng di langit ka hiji, ka dua, ka tilu sampai langit ka tujuh. Sampaikeun ka Kangjeng Nabi teh ka Sidratil Muntaha. Terus lalakon tidinya teh ka surga. Masya Allah karim. Tuh Kangjeng. Bahkan Kangjeng keur babarengan jeung para sahabat. Kangjeng senyum seri Kangjeng, senyum seri. Cek sahabat teh Kangjeng seserian sorangan kumaha. Tapi ka Kangjeng mah kan keke aya naon. Lamun si eta seserian sorangan. Ye, budak aing lupat ka mana ya? Harus untuk mawa golok, mun mawa golok. Kangjeng masih sadar urang tungguan aya naon. Aju Kangjeng Nabi kitu teh leungeunna teh. Kita truk. Beres Kangjeng Nabi biasa ditaruh sahabat. Tuhan, Tuhan tadi seserian kunaon? Cak Kangjeng kula tadi teh diangsongkeun neuli sorga. Aju kikituan eta teh keur ngala buah sorga. Aju kunaon teu di alat. Inget lamun di alat, aju kan beureun maraneh hayang, aju kan di dahar. Mun geus ngadahar eta engkena moal hayang dahar sepanjang hirup. Sebab ngarasakeun kanikmatanana. Aju cek kula teh moal maka di alat sebab aya maneh. Oh, Tuhan mah kitu amat cek cenah teh. Kula ge lamun didelegeun sorga haji pendek nanti dulu. Aing teu rido nya ngadahar buah sorga. Ya Allah ya Rabbi. Eta Kangjeng Nabi inget. Aya sahabat moal jadi cek Kangjeng Nabi. Masya Allah. Maksudna geus aya surga karaga pokoknya jadi dipoteskeun hampir beunang. Jatuh di hareupeun Kangjeng ngan inget encan wayah di dunia kudu ngadahar buah surga. Eta mah jangan yakinkeun surga geus aya berarti. Ieu teh geus aya tulisan-tulisanna nu aya di majelis ieu teh bakal surga Firdaus, surga Aden, surga macam-macam geus aya. Geus aya ieu teh. Asal tahajudna mah nu bener. Geus jelas. Begitu beres Kangjeng Nabi merengut luar biasa. Pikasieun wajah Kangjeng teh. Ngabiri gini kaji. Naon ieu? Beres Kangjeng Nabi biasa dikesang. Tuhan, musim ditinggalikeun neraka. Masya Allah. Kalabangna tina seuneu, orai tina seuneu, kalajengking tina seuneu. Kangjeng makan ningali. Ya. Bahkan penghuni narakana ditinggalikeun. Cari cing sahabat kabeh nu ngajawab. Anna aktsaru ahliha an-nisa. Panglolobana penghuni neraka awewe. Ya Allah ya Rabb cek Kangjeng Nabi. Masya Allah. Di kumaha teu lobana tuh jawe mangagoda jasa ka urang. Dan teu ngagoda kumaha? Ya make baju dadana muka.
Ini kumaha teu ngagodana tuh. Mantap kaji pendik ngacai ge. Ngacai sakuana leubuh ngora. Aya ditutupan dadana, make rok ka dieu, di dieuna dibelah. Kadeuleu keneh bae. Aya nu rapih jasa masyaallah ngan ketat apemna kadeuleu. Nih kumaha coba ayo. Awewe mah ya Allah eta segi pakaian doang encan nu lain-lainna. Aing mah kabar ti sia teh. Masya Allah kangjeng ditinggalikeun surga, kangjeng ditinggalikeun neraka. Ya Allah ya Rabb. Langsung geus mah kangjeng ka langit ka hiji ka dua ka tilu tujuh ka Sidratil Muntaha ka aras. Lengkap kangjeng dek dakwah kumaha kangjeng geus pernah nyaritakeun surga geus pernah ka ditu kangjeng, bahkan dihandap ge ditembongkeun surga. Neraka carita neraka geus ditinggalikeun kangjeng. Masya Allah karim merangkat carita langit ka hiji ka dua ka tilu geus kangjeng ka ditu Sidratil Muntaha geus aras geus. Masya Allah kan kalau Lauhul Mahfuz teretepna ditingali ku kangjeng Nabi. Dek mana? Dek kumaha? Penghuni surga, penghuni neraka ditembongkeun. Lengkap kangjeng. Ya Allah. Nah, iya. Guntagadina peuting jeung berang, panjang jeung pendekna peuting jeung berang. Berikut penghuni langit, para malaikat. Wa ma khalaqallahu bis samawati wal ard. Jeung pangjeng bumi ku Gusti Allah diciptakeun bumi teh ya Allah ya Rabb. Urang lamun ningali di timur tengah mah beuh nagara teh pinuh ku gunung jeung batu. Urang ningali deui maka dia ke Eropa mah ya Allah ya Rabbi loba tatangkalan di Iran geus sakitu suburna beda setik Iran jeung Baghdad nya. Duh kabelah itu ke Uzbekistan mah Masya Allah di samping cuacana ngeunaheun. Wow tatangkalan pohara. Turki sarua betis sebab saeutik deui ka Swiss. Urang naik di Turki mah aya kereta nu langsung ka Swiss ka ditu. Sakedeung cuma 2 jam kereta api. Deket. Urang ningali negara-negara. Ningali urang di Yordan, Masya Allah eta mah tangkal tin jeung zaitun ambalaya. Nu dina Al-Qur'an jelaskeun watini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Disabak urang ka ditu. Demi tin, demi zaitun, waturisin. Oh, gunung Tursina sepanjang di Mesir terus datang ka ditu turun terus ka naon gitu garana ka Yerusalem. Eta gunung Tursina, waturisin, wa hadzal baladil amin maka katingali kan kurang subur amat eta Yordan. Ya Allah ya Rabb. Terus berangkat ka ditu ka Yordan katungtung ka makom Abu Ubaidah. Paingan Kangjeng Nabi Khidir teh waktu dipanggihan ku salah sahiji wali. Di mana? Di Yordan, di ditu, di deket makom Abu Ubaidah. Ucai tatangkalan kucai loba pisan. Tatangkalan eta teh naon gitu ngaranna? Anu sok di sayur ga? Bayem ambalaya. Wah! Begitu ningali di Yordan luar biasa loba tanah-tanah nu teu kagarap. Kanjeng Nabi hadir kan singgah di gunung di tatangkalan ngadahar tatangkalan nu mata disebut Qadir teh hejo nu mata hejo teh eta teh lantaran barang daharna jajadian. Jadi pokokna hejo bagus gencelang teu pernah ngadahar sugan ngadahar nasgor gitu teh. Ente Kanjeng Nabi Khidir. Dongengna Kanjeng Nabi Khidir nana ngadahar dasgor gitu. Atawa bala-bala ente. Bangsa cilok, cireng, cilung daraya.
cireng nyaho urang. Ya, cilok nyaho. Barang nyele cilung, naon sih cilung? Orang ngeci digulung, Masya Allah. Orang Garut aja ngomong kita pegawaian kos itu mah. Nah, iya Kangjeng Nabi hadir. Kapangi di Yordan pan. Sering kapan Kangjeng Nabi hadir di Yordan. Mantak di itu aya Masjid Qadir. Di beladena aya makam sahabat. Urangnya bakal dinya ka masjid Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam. Eta teh singgahna sering pisan di masjid eta. Tuh. Anu diajak batu jangan lalakon pan. Dia nyaho. Bari kalau ditanya di mana eta masjid? Nya na kieu we di mananya? Di mananya? Ai nuduhkeun di Labuan. Ya. Emang bangsa. Jalur teh jangan nanaon nya mah. Tah, ieu urang nyere ieu keur carita wa ma khalaqallahu bis samawati wal ard. Hewan beda-beda. Beda-beda di Asia, Afrika, Amerika, Australia. Aya hewan-hewan anu teu betaheun di Indonesia onta. Aya anu teu betaheun di Mekah kebo. Betaheun kebo dibawa ka Mekah. Aduh, sakira ujang gupak blon. Teu betah nya nama biasa gupak atuh. Teu betah kebo makan. Kudu gupak bae pan nya nama. Tah, onta kitu keneh datang ka dieu nyar tiriseun. Iris ajeuna aing resep di nu panas bae. Onta. Manuk ge sarua bae. Maha kawasa Allah. Diciptakeun ku Gusti Allah wa ma fil ard hewan, gunung-gunung. Gunung nu aya di negara urang jeung gunung nu aya di Timur Tengah berbeda. Allah karim. Bihar lautan ada aja beda. Urang kan kamari ieu teh ka laut. Laut anu marojal bahrain yaltaqiyan. Anu amprok antara ieu cai laut jeung cai darat didinya. Bagi dua anu baheula Kanjeng Nabi kitu Musa alaihi salam diudag-udag ku Firaun marojal bahrain yaltaqiyan. Kan itu ningali ya Allah, laut merah jeung laut hijau. Eta bisa teu ngahiji laut teh ieu beureum ieu. Kanjeng Nabi Musa diudagkeun teh dinya. Ngabuktikeun ayat-ayat suci Al-Qur'an kan sieun urang. Ya Allah ya Rabbi, ieu horeng lautna teh. Sepanjang laut. Urang teh terus malipit. Eta maha kawasa Allah teu ngahiji laut. Cai nu ieu jeung cai nu ieu maha kawasa Allah. Pohara ieu jibal, bihar, anhar. Jeung kali-kali anu geus jelas lah Bengawan Furat, Bengawan Dajlah. Eta mah kan di ditu di Baghdad. Nah, nu urang we sadane. Eleh ku urang ku sadane mah. Sahebat-hebatna Bengawan di Baghdad moal aya getek. Ya, di urang mah getek walulu. Di Bogor ka dieu nek getek. Teu jauh dari Baghdad. Apa itu getek? Getek itu adalah awi ditumpuk-tumpuk. Itu getek namanya. Ternyata oreganan orang Bogor teh dek jualan awi. Teu hararese di urang mah. Geus dijeun getek. Eueuh di negara mana mah getek. Di urang dong khususon teh. Ieu Bengawan. Wa asmar jeung bubuahan. Ya Allah ya Rabb. Dek hayang buah naon di Indonesia aya kabeh. Waluh ti mimiti waluh nu leutik datang ka waluh nu gede. Terong ti mimiti terong leutik datang ka terong nu gede. Nu beuleud nu lonjong nu panjang terong di urang aya. Weuh. Hayu naon deui? Itu tanu paria. Paria teh anu putih nu hejo anu hideung paria di urang aya. Anu cara rendil aya, paria teh nu panjang bae aya, paria teh. Weuh, masyaallah. Pohara. Di Amerika mah paling ge paria nada, di urang mah aya paria kos kitu. Tuh, di urang paria nada, di Amerika mah aya. Di urang mah paria belut. Masyaallah. Eta mah kan kudu di batuan, sampai panjang gitu. Mantap ka JPN ge bobogana pernah di batuan. Nurutan eta meureun sampai panjang. Teu beres sama budak hiji. Ya urang naon tuh? Oyong aya oyong. Di mana aya oyong? Di mana aya? Ieu oyong di urang. Ya Allah. Ti mimiti oyong nu leutik datang ka oyong nu setegeun gede oyong. Herbis.
batur herbis. Kuku geus boah macem-macem geus boah. Sok jualan naon gitu tan bodetan sok bode gentong. Waluf geus aya di Indonesia mah. Orang Amerika ge orang luar negeri bingungin terlalu banyak. Loh, cau. Ayo geura ge, urang hitungan ge caunya. Cau emas. Ayo geura. Cau Ambon, cau Kepok, cau Raja, cau Nangka. Yo coba tuh. Ayo coba. Kulutuk naon deui? Eta sapacari sih. Emang orang lembur atuh nyawan. Kami mah orang kota teh nyaho. Cau ya Allah ya Rabb. Datang ke santri di bere mun ngariung di bere cauna cau apu geus di dahar. Geus di dahar sama paranti manuk. Paranti manuk eta ku cangkurileung. Mata ceknya emang aing dianggap cangkurileung geus ya. Wah, ini percauan bae ge. Ka Lampung mun hayang nyaho hayang cau ka Lampung. Di Lampung teh di pelakan deui, jara di sorangan. Cak sombong jara di sorangan melak geus diantepkeun melak diantep wah sabaraha hektar cau dibawaan ka Jakarta sapoena sabaraha puluh truk hayu coba di Lampung sabaraha truk puluh truk ke Lampung Masya Allah karim hayu di Merak antri cau malulu datang itu nu ngadaharna bakal urang Jakarta mantap anu bagian melakna doang anu bagian ngadaharna doang oh ya Allah Raja beki cau atah. Masak atuh komo masak. Batak eueuh jang rakyat, jang raja kabeh. Nu atah beki, nu asa komo. Sial ta raja goblok. Eta kolot baheula kulon mikot itu dah. Aya hiji raja bekina cau atah. Cicing beta dongeng teh datang ka dinya doang tah. Ke balik deui nya aya hiji raja bekina cau atah. Urang ngadaengkeun kan kesel. Anu asak atuh komo. Eta dongeng kos kitu teh kolot baheula. Geus sakitu. Aju naon deui atuh geus sakitu cekena. Maksudna naon urang ngadegekeun kolot dongeng. Jadi raja mah nu atah beuki nu asak beuki eueuh jang rakyat. Oh, kaharti ku urang. Eta mah raja baheula. Eta mah raja baheula eta mah. Raja kuali mah jeung tangkal-tangkalna beuki. Dongeng kolot bisa ada Masya Allah baheula mah nganu atah jeung nu asak doang tangkalna mah henteu aya-aya nama jeung tangkal-tangkalna daunna kabeh Masya Allah wah rata rajanya karim Allah bisaan kolot baheula bisaan ya Allah ya Rabbi dongeng haju ka harti bae mentek Ki Hairun mah ceramah tilok loba gedang hepe manan hepe ku baturna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh woi ceramah aja tuh Ki Pudoli mah ceramah 2 jam. Teh Ki Hairun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biasa gedang hepe, manan hepe ku batur. Wabillahi taufik wal hidayah. Tapi maknana pohara. Gedang nu mantak hepe eta teh korenganan kajepit ku baturna. Tilok aya gedang kajepit ku nangka tilok aya. Geus kaharti kan kadinya. Ya Allah ya Rabbi ya Masya Allah. Gunta gantina berangjeng peting jeung hewan-hewan dan melku Gusti Allah di langit bentukna malaikat jeung berbagai planet Allah ngadamel penduduk bumi jeung nu aya di bumi ti mimiti hewan-hewan berbagai hewan nu ngaran hewan-hewan leuweung ti mimiti nu ngarayap datang tu ngaluncat datang ku nyongkrem termasuk manusia oge gunung-gunung laut-laut bergawe bagawan bangawan bubuahan wageri jeung lian eta pokona mah sakabehna langit jeung eusina bumi jeung eusina la ayatil liqaumi yattaqun
eta teh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi bagi kaum anu sarieun ka Allah, jelema lamun sieun ka Allah pasti merengket lantaran mikir. Kunaon sia cicing we sieun? Jelema lamun teu sieun mah pasti moal cicing di imah. Jelema nu sieun pasti lumpat. Sieun ka maung lumpat menghindar tina maung. Jelema sieun ka gajah lumpat menghindar tina gajah. Jelema sieun tina pocong pasti cicing we di imah. Lumpat menyelamatkan diri cicing di imah. Sia itu henteu ka mana lockdown sieun aing besi aya corona. Cicing we di imah we lockdown sorangan. Instalasi mah listrik tamah. Aduh, masya Allah. Nah, iya supaya orang terisolir tinu sejen. Jadi berarti orang teh kudu mawas diri, tuh kan? Nah, cicing, sieun ngaranna sieun. Ngejelema teh kudu make masker lantaran sieun. Sieun make masker, heeh. Sieun besi corona lain, kudu besi polisi. Oh, sieun ka polisi. Lain sieun ka corona, siapa sieun ka polisi? Bener. Lantaran cenah bejana kudu mere duit 250. Boro-boro jangnana anak aing teh dahar. Oh. Jadi macam-macam ku ari make masker teh anu sieun ka corona beneran, anu sieun ka polisi, anu sieun besi henteu meunang nilai di negara. Itu macam-macam teh bagus kitu mah. Nah, geus sabodo teh mah. Nah, nu jelas sieun menghindar urang. Sieun menghindar. Sieun ka neraka, sieun. Ngeridit terus. Teu kaharti kan jelema nu sieun ka neraka tapi masih ngeridit keneh. Teu kaharti berarti ngana teh ngangsongkeun diri sarua jeung kieu. Gusti abdi teh ngeridit, abdi teh apal cak kiai teh, ieu teh ngeridit modal kieu teh 2 harga. Ieu teh haram hukumna sebab riba, tapi abdi dek ngalawan bae ka Gusti mangga, besi ku abdi dek dikejeburkeun ka neraka mah ieu mangga. Sarua jeung kitu. Jelema nu ngeridit sarua jeung mangga-manggakeun dirina asup ka neraka. Itu kumaha coba ya? Ayo, kumaha? Ieu kan kabeh majority. Ngeridit kabeh. Sia. Ayo udah kumaha? Ngangsongkeun diri ka Gusti Allah. Jelema anu sieun ka neraka makan menghindar tina neraka. Makelah aturan-aturan syariat. Iyalah bagi jelema anu sieun ka Gusti Allah pasti berpikir itu langit sahanu nyiptakeun lumpat ke mana bae pasti Allah. Itu panon poe sahanu nyiptakeun pasti Allah. Itu bulan sahanu nyiptakeun pasti Allah. Dongeng-dongeng nata di ditu teh kapan loba aya makhluk aku malaikat sanu Allah. Masya Allah kan. Kuari mah di bumi ayeuna nu ku urang katingali ngamparna bumi ya Allah nang nyiptakeun sa Allah berpikir ngaranna yattaqun la ayatil liqaum yattaqun bagi kaum anu takwa sieun ka Allah pasti berpikir. Itu gunung-gunung Masya Allah satu ketika mah eta gunung teh bitu geuninganna. Urang nyaho gunung bitu waktu kula di Garut gunung Galunggung. Gunung Galunggung gitu. Kabelah dia nama loba gunung-gunung nu cek kenean. Aya anu oyag-oyagan taneuh teh pindah datang ka 1 kilometer. Maha kawasa Allah dalil. Tuh, urang deui Lapindo, kamari ieu ban murang teh ke taun mana? Pantah Jawa Timur lewat ka Lapindo. Kos kitu horeng Lapindo teh. Ieu ciptaan Allah maafil. Geus pugu guari Lampung loba palawijo termasuk di Banten. Di zaman Belanda teh aya lawang-lawang anu siluman lawang teh. Sebab naon? Eta lawang teh ditutup di jero taneuh aya lawang. Korenganan di zaman Belanda geus ditelusuri di Banten teh ieu teh aya bibit-bibit anu istimewa. Mas
urang ningali di Rangkas Bitung, urang ningali di Baya, urang ningali di kebelah ditu terus. Eta teh kan aya pintu-pintu kecil lamun ku urang ditingali. Nu nyahun kan ditutupan ku Belanda. Nu mantap ketika jalan Serang Banten digali teh kok ieu teh aya sesuatu anu henteu bisa diderot. Begitu ditelusuri digali, ieu teh aya besi di handap. Besi kana teh horenganan aya guha. Sieun urang Indonesia teliti di jero teh aya guha. Guha buatan Belanda, baheula Belanda 300 tahun di urang 3 abad. Eta teh geus diteliti. Sekian puluh tahun ke depan ieu bakal jadi. Wari kan geus make satelit langsung ke Banten. Wow, sekian ribu hektar di jerona emas. Masya Allah, ini terjadi. Kuari teh geus jadi emas. Ya Allah ya Rabbi. Begitu urang ditelusuri di Jawa mah, ya jelema jadi emas, Mas Tono, Mas Kodir. Banten. Lumayan kuari teh ieu teh keur masa-masa transisi kajian teuing, masyarakat pada ngomong naon bae ge. Nu penting mah ieu teh aya transaksi anu ulahnya hosa kabeh lagi. Wallahu alam. Seperti eta. Teu kudu diteruskeun sebab naon aya potensi-potensi anu luar biasa. Ya, gali tek cokot batuna. Terus hancurkan dengan cara-cara tertentu dan tersendiri bakal keluar rembes emas. Di Kulon malin lalagaan Saban makanya. Saban termasuk Jakarta. Metek aya pemindahan ibu kota Jakarta ka ditu teh urang teh nyaho. Urang mah nyaritakeun teh hanya sekedar birokrasi bae jauh amat. Ngengkang amat. Aya naon sih di Jakarta? Belanda geus ngajelaskeun paling potensi tanah Jakarta di hadapna aya emas. Wallahu a'lam urang lain suuzon seperti eta. Ieu mah geus nyaritakeun kitu baheulana. Nek nyaritakeun teh sabor taman nagara mah urang mah nek nyaritakeun teh paingan cek Kangjeng Nabi engke mah masyarakat di Pelampung teh asal macul emas. Bari mah karek jelemana doang nu macul si emas. Ya, Kangjeng Nabi dina hadis ge caritakeun dina Qurtubi di akhir zaman sekali engke bakal macul teh kaget puteus berenjele emas. Geus teu kudu dikelola deui langsung jadi emas. Babunga petani teh dijual jadi sekali mah dibelikan gitu 2 kali loba petani ngajualan emas bae ujung-ujungna emas teh laku engke mah lantaran macul di dieu emas macul di dieu emas teh hasilna sih mah lain emas maculna hasilna emas teu laku sakumaha teu lakuna baheula di zaman kerajaan. Di zaman kerajaan lamun urang maca sejarah kerajaan opak jilid gede marka buru sia macana. Wah, aju macana ge kos aja pendi mah lambat. Atuh maca kos kitu bata mah kira tamatna. Urang lamun nyaritakeun kerajaan. Nah, di Banten aya sabaraha kerajaan, di Indonesia aya sabaraha ratus kerajaan. Kunaon sih make mahkotana kabeh ge termasuk Gajah Mada emas kabeh. Termasuk Siliwangi emas kabeh. Kunaon eta make di saat-saat di Batur encan hebat, encan loba emas tapi di Indonesia gelangna emas, di dieuna emas, cincin emas, giwang emas, segala rantena ge emas. Ieu mahkotana ge emas, taretes ku emas-emas jeung brilian berlian eta teh di Indonesia di zaman kerajaan baheula, zaman hese tapi emas sakitu lobana. Geus potensi di Indonesia emas ditinggali tina giwang kerajaanana, anting kerajaanana, rantai kerajaanana, termasuk mahkota kerajaan anu pinuh ku emas jeung ditaretes ku berlian di zaman eta geus sakitu poharana. Nah, tila asupkeun ku ari kana kas gali nu di Gunung Papandayan Garut, nu di Gunung Karang,
anu di Lampung digalit aya titik-titik da urang lamun ningali kuari ka titik-titik penggalian nguburan eta aya kabeh teh eta teh geus aya tah lamun di Garut dirinya cenah di mana kiai digali beak kujin sia modar teh heula di Banten mah komo di Banten loba aya titik-titik sejarah da terbuka oh iya dia anu asli kieu eta mah aya emas sok gede kieu nyisingna maksudna asli masuk ka mana mah heran asli pas balokan para ya Allah ya Rabb Indonesia pohara di samping anu dititipkeun di Swiss Bank Dunia eta makan dokumen lain emas anu dititipkeun di dituna baca ke urang sejarah Masya Allah kari pohara nah engke bakal aya huru-hara bakal aya huru-hara di saat mana malih bejakeun saat aya perubahan di negara demi dan demi tadi itu ada demit seperti itu Masya Allah kari ya Indonesia diperebutin teh lain sakadar ku Amerika lain sakadar ku Inggris lain sakadar ku Prancis jeung ku Belanda tapi Jepang ge hayang ka Indonesia Cina hayang ka Indonesia berbagai negara sadunia kabeh neuleuh ka Indonesia sebab di Indonesia naon eueuh di Indonesia manusia-manusiana sing garitek atuh ka Karawang aya ka Purwakarta aya ka Subang aya di Bandung aya hayang neuleuh telilik di Bali geus kusur kuaha hayang cenah ongkos degro atuh tinggal ka ditu bae ka Papua ambalaya sia lengkap di Indonesia menu kasep nu jore ambalaya manusia berpikirnya cerdas emang anu pangheulana bisa nyieun mobil saha nu sabenerna mah Indonesia anu nyieun kapal Indonesia ngan ditutup di Bareuli anu bisa nyieun kapal mobil bisa hiber Indonesia tenaga surya Indonesia jelemana langsung ka imah kula bebeja waktu teu diterima ku Pak Harto ceurik manehanana karena nyaritakeun ini di Indonesia gelasnya sudah ada lengkap 1 2 3 5 sampai 4 5 nah kalau kamu di sini entar gelas mana sebab ini udah ada yang punya semuanya ceritanya seperti eta ayeuna jalan kan ke Jepang dibelikan ku orang Jepang kuari aya di Jepang Indonesia pembunuh darah dingin paling hebat Indonesia. Di kumaha tuh? Di barat lamun ngabunuh teh kejem di barat mah. Di barat ada ngabunuh teh aku hoga geula. Di parahyangan mah diajak ngobrol seseria. Bari seuri bari ngabunuh di mana aya di luar negeri malah aya. Di Indonesia bari seuri cegrok. Entas ngabunuh teh seserian. Goblok nu coba. Indonesia gua lengkap di Indonesia Masya Allah tepuguh teu karuh nyiptakeun nu edan sa Indonesia ambalaya di mana aya nu edan rombongan kos kitu atuh Jawa Timur nu edan Jawa Tengah di Bandung nu edan di Banten nu edan kok serempak amat sih nu aredan bisa nyiptakeun nu edan sagala di Indonesia nah juga ada goreng edan beneran tapi bener maksudnya bisaan di Indonesia nu nyeun igomah di Mekah eta urang Madura Masya Allah kan mahal eta puluhan real kurang Madura mah diciplak percis jasa atuh wala real wala rupiah atuh orang Arab lagi bingung aing ngaluarkeun jasa kita pieun nu cari cing loba amat cenah ieu aing nyiptakeun igo mah teh mun sakurang mah 1000 tapi ieu ambalaya amat jadi ribuan kieu barang di dieu aya igomahan barang di dieu aya igomahan eta tangkorak Madura sabaraha puluh tahun karena katangkep Masya Allah nyen sim bisaan orang Indonesia percis nanaon lagi di timiti nu bener datangkan nu teu bener lengkap aya di Indonesia ya gele polisi hantem-hanteman terus pokoknya mah tidak boleh ada ganja tidak boleh ada narkoba nya polisi nu ieu anu ngaberesan narkoba polisi ieu anu ngadatangkeun narkoba lengkap ayo kami di Indonesia mah ayo polisi tidak boleh ada narkoba harus diselesaikan harus dibersihkan
tangkap beritakeun nu ieu mawa narkoba selesai di Indonesia Masya Allah wah urang bener ya tapi urang teu nyogok eleh ke di meja di hakim urang salah tapi mau duit bener ieu urang kumaha hebat di Indonesia di Indonesia mah jadi presiden jadi putuskeun ti penting di negara mana ieu keur carita hebatna Indonesia mah keur carita hebatna Indonesia mau masalah di Indonesia jadi bae bila perlu memeh subuh lah waktu mah waktu wiridan Indonesia istimewa di Indonesia kurang naon hebat di Indonesia aja ku bantu ya ku mah biasa bae masalah seuri sia ieu kan keur carita nyiptakeun ma fil ardi ya ieu telah ayatil liqaumi yattaqun bagi kaum-kaum manusia ka Gusti Allah makan berpikir tatadina ieu bumi teh eueuh tatadina ieu langit teh eueuh tatadina alam teh eueuh haju lain petet lain jajadianan horenganan diciptakeun ku Sang Khaliq Gusti Allah kemudian ku ari urang cicing dina ciptaanana termasuk urang ieu teh ciptaanana di akhir ya ciptaan teh bakal digulung kiamat ngaranna liqaumi yatafakkarun yaqilun yattaqun nusieun ka Gusti Allah tafakkur berpikirnya asal ge ti Allah ku ari diurus ku Allah engke bakal babalik ka Allah naon artina atuh urang sesenangan di alam dunia jangke bakal babalik ka Allah urang teh bakal dipeta pertanggungan jawab secara pribadi masing-masing amal naon salila di dunia teh pagawean naon salila di dunia sieun atuh urang jang supaya sieun ieu langit diciptakeun bumi diciptakeun Allah nyiptakeun surga Allah nyiptakeun neraka ieu teh supaya sieun liqaumi yattaqun bagi kaum anu sieun ka Allah berpikir sebab ieu merupakan la ayatin dalil kabelah itu nama terus ku Kangjeng Nabi setiap saat setiap zaman Allah nurunkan Rasul nanti mimiti Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Idris Kangjeng Nabi Nuh terus kabelah dia Kangjeng Nabi Musa terus kadina Kangjeng Nabi Isa terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mere beja urang teh nyaho teh ti saha ti Kangjeng Nabi urang nyaho aya langit ciptaan Allah ti Kangjeng Nabi aya anu menghuni langit ti Kangjeng Nabi ieu bumi ciptaan Allah nyahona ti Kangjeng Nabi ieu sagala rupa kemewahan ieu teh ciptaan Allah cak saha cak Kangjeng Nabi beuh bahagia jelema anu bisa jaba ka Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi teh cahaya tidak berbagai cahaya anta syamsun anta nurun fauqa nur sebab naon Allah nyiptakeun cahaya sakabeh lagi teh cahaya Kangjeng Nabi Muhammad mun dicaritakeun cahaya-cahaya Kangjeng Nabi Muhammad panjang diri urang ieu teh urang teh aya cahaya Kangjeng Nabian nu mantap ketika urang ngadengekeun Al-Qur'an teh ieu teh kok ngeunaheun dijelas-jelaskeun sebab naon aya cahaya Kangjeng Nabi ketika urang nyaritakeun surga kabita aya cahaya Kangjeng Nabian ketika urang nyaritakeun neraka ngerejetkeun aya cahaya Kangjeng Nabian komo lamun cahaya Kangjeng Nabina kurang dipupuk jadi subur ai Kangjeng Nabi teh kapan Rasul Allah atuh lamun cahaya Kangjeng Nabi kurang dipupuk Kangjeng Nabi na ieu teh sebagai utusan Allah urang ge atuh bisa sakumaha Kangjeng Nabi mengenal Allah secara hakiki tinggal dinyanyakeun bae di diri urang teh dipupuk ge supaya bener-bener cahaya Kangjeng Nabi timbul mun cara batu cincin mah ieu teh sageus teh dimodif terus digosok engke keluar cahayana disebut naon eta seter ikan aja pendi mah boro-boro seter dibentuk ke encah dibentuk heula set ragaji heula set ulah ka dipake poles seter cet cara kipu doli kan saya seteran haji pendi atuh seteran nya mah hasud bae asal batur bae nu bagus dikieu bae dah kudu nyana bae nu bagus ada masyaallah geus atuh ngaji bagus lah batuna batu seter lah geus aja ngan geus bagus lah ngan batuna ieu mah batu gunung kan batu teh batu hias
geus jelas tah makan rubi itu teh kan batu hias teh ya nu hejo teh ada teh ngaranna jamrut eta kan ngaranna batu hias anu biru teh naon ngaranna sapir eta kan ngaranna batu hias eta kan jelas atawa kuari di kulon teh nang ti kali naon maya sia maja maya teh orang Cina ya kali maya urang mah maja bae atuh kali itu batu kali maja cek kali maya urang kudu ngaju nurutan cek kali maya jadi cacadelan tolol maja teman itu bagus ya nu hebat makan dibawa ke Jepang kemudian diolah timbul dikaduniakeun di puluhan juta dipasarkeun eta batu dah Haji Pendi mah ieu mah batuna batu kolar DJ ku hayang-hayangna ieu mah jadi boga batu cincin geus lain batu hias ge ku jadi dijieun batu teu daek seter teu daek seter batu kolar atuh biasana ge jang ngecor ada Gusti Allah lagu gas ya ayat sinar Kangjeng Nabian nah komo di bulan Mulud ye supaya ster angsongkeun ka muludan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syam nah iya kan gina hendak aya seteran yang jawab kurang beres muludan teu dibere berkat bendu seterna ka mana seterna goblok dasar tadi dah diciptakeun tina batu kolar teu daek seter geus anta Samsun anta Badrun lagi geus urat lagi geus tetep teu daek seter kan Aiki Fudali mah ceramah nyana asrokol nyana balik teh diberkatan kok bendu tuh si eta teh nu ngomong nama mah hasud teh Ki Fudali mah biasa bae je balik deui sorban tinggalin dok seter awak kurang tanpa aya muatan naon di bulan Mulud aya muludan awak sia geus ulah hayang naon aya dibere mah cokot tapi ulah sok hayang geus mulai tah aya berarti jerona aya hayang asal ngomong gitu baik aya hayang ari dibere mah cokot bae eta hayang ngaranna tapi aing minta mah ulah tapi lamun teu dibere pandeuri balikna seterkeun awak urang seterkeun ya Allah ya Rabb Masya Allah supaya seter cekas bener-bener cahaya Kangjeng Nabi kaluar emang kajian Nabi Kangjeng Nabi mah geus tersepen kana dunia lamun urang sodakohna masih keneh diutar diatur eta teh cahaya Kangjeng Nabi na sepi sebab naon Kangjeng Nabi mah lamun sodakoh teh saayana kaboga tuh lamun dicaritakeun Kangjeng Nabi urang mah cinta bae geus moal katuturkeun boro Kangjeng Nabi na Siti Fatimah na ge teu meunang aya anu ngendong harta di imahna aya korma sesa meme sare bikeun aya naon bae dahareun meme sare bikeun atuh kan urang mah boga kulkas ulah Kangjeng Nabi na ulah Siti Fatimah putrina tuturkeun ku sia moal bisa ye embung aya harta nu ngendong embung aya boh naon Duh, aya aki-aki datang ka Kangjeng Nabi lantaran geus 2 poe teu dahar teu nginum menta cek Kangjeng Nabi aduh poe ieu kurang teu boga pan kitu dongeng didongengkeun kapan diunggal kitab teu boga cek aki-aki teh masyaallah kula jauh ieu teh masyaallah kari datang ka dieu mannya ieu make prasaban sagala Kangjeng Nabi oh cek Kangjeng Nabi tadi tuh kasih Siti Fatimah cok ka putri kaula Assalamualaikum waalaikumsalam kula dipiwaran ku Kangjeng Rasul ka naon 2 poe tinggi nya jauh nya teu dahar boga anak boga pamajikan boga anak boga pamajikan boga incu si aki make tungket-tungket aja ya Allah ya Rabb cek Siti Fatimah kok Gusti Rasul ngutus ka dieu pan nyaho meureun Gusti Rasul di imah teh eueuhna naon ya kumaha sih Gusti Rasul emang eueuhna roti sugan asa semplek eueuh korma sugan asa balah teu aya ya Allah tapi berpikirnya Siti Fatimah moal pati-pati nitah Kangjeng Rasul lamun encan ka idrok
boga pikiran gitu kan putra ka bapak sebab Kanjeng Rasul di teangan ku janda di mah geus oh iya meureun ye aya Fatimah keneh nu mere Fatimah binti Hamzah ieu teh nu mere kalung 20 gram oh iya meureun dibikeun jeung wadah-wadahna ya kieu si aki barang neuleuh masyaallah wah bebe aja ka Kanjeng Rasul dibere naon ieu cenah dibere ieu ye jual apa ulah terserah teh barang dijual teh jangan geus milik anjeun Kanjeng Rasul kan pohara eta ka idrok aya di imahna nyelap ka kongkorong dibikeun kabeh urang mah paling lamun deuk dibikeun teh mah dipetel ulah kabeh dipetel saya teh sanaon gara-garana samata ya coba kata ieu ngan boga ieu na ya besi dorakan samata bae tah sia tah kan itu jang dahar mah urang mah paling gekos gitu kan ieu mah teu kabeh di Fatimah geus teu mikiranna naon eta putrina lah Masya Allah karim langsung bae aya Abdurrahman bin Auf dijual mohon gede dijual hargana saadag-adag 20 uang dinar emas ditambahan ku 100 dinar perak ditambahan deui ku roti ditambahan deui ku daging onta parantinyana ieu geus balik dibikeun cak si akit teh ieu mah tuh lain bebeuli anu ku sieu mah ja ieu mah teh sepile 20 gram tapi ieu mah ku onta bae ge enggeus segera balik ka ditu cak si aki masyaallah nya ngadoa ka Gusti Allah ya Rabb mudah-mudahan dibales Gusti Allah ieu nu mere terutama Fatimah geus beres amin cek Kangjeng Nabi nu ngaminana Kangjeng Nabi kurang doana cek Kangjeng Nabi mudah-mudahan dibales ku Kangjeng Nabi ku Gusti Allah tidak beberean ieu ulah cak kitu atuh ngadoana cek Kangjeng amin deui tambah deui mudah-mudahan diasupkeun ka surga ku ikhlasna beberean tah eta nu pentingna mah cek Kangjeng Nabi surga amin insyaallah deui atuh tambahan tah nu meulina ge mudah-mudahan dibales ku Gusti Allah mudah-mudahan dibere surga amin cek Kangjeng Nabi ngamina ieu mah bong abang jadi kiai nu ngadoana budak teu amin bong aing mah paneng kiai kudu aing pe nu ngadoa pokona di lembur ieu mah aing jadi imam aing adzan aing khatib aing doa satungtung hirup aing aya keneh di dieu awas ya lamun ka mimbar dikontrak ge mah ku aing sial teh mah kiai goblok tengah jadi jawab amin bae amin kita dongeng lagi gitu balik bari cerik bunga meureun bubulanan saksi aki ieu mah cukup sakieu geus beres bubar Abdurrahman bin Auf langsung ngutus aham ngaranna abidna ya maneh ka ditu bejakeun ieu ti kula kitu ya bikeun deui ka Fatimah bikeun deui ka Fatimah jeung maneh sebagai abid dibikeun ka Kangjeng Nabi langsung supaya ngahadam di Kangjeng Nabi. Assalamualaikum waalaikumsalam. Mana abdi saham ti abdi Abid Abdurrahman bin Auf. Maksudna kadi dek nganterkeun ieu ka Fatimah jeung kula dek dibikeun ka Kangjeng Rasul. Masyaallah teh Kangjeng Nabi geus balingkeun deui. Tak tuka merdeka maneh. Si Fatimah seseuria ngaguguk ka Fatimah. Cek Kangjeng Nabi kunaon seseuria? Tina ieu emas hiji abid merdeka 2 balik deui ka kula 3 ieu Abdurrahman bin Auf teh kadoakeun sorga jeung kula nomor kaopat si aki beureunanan di ditu teh lain bae dahar jeung nginum meureun imahna ge kabangun haju tidak teu boga kendaraan jadi boga gara-gara ieu 20 gram ambalayah ieu kanikmatan teh saha deui nu hayang cek Fatimah masyaallah teangan coba awewe modal gitu teangan coba sa Tangerang sa Banten sa Jawa Barat sa Indonesia teangan modal kos itu cek awewe teh ulah ka aing bae lalaki ge teangan Gusti Allah ulah ngabandingkeun Kangjeng Nabi da putrina seperti eta Fatimah Zahra ya Allah ya Rabb mantak lamun geus aya sinar Kangjeng Nabian urang mapan aya ongkoh ngaku ka Kangjeng Nabi tapi isuk-isuk ieu na da ceulina ieu ceuli ieu ceulina ieu kos anu ngagegel hari digegel beurit ceuli digegel beurit
barang ditanyakeun sia kunaon digegel beureut daho cenah beureut ieu kunaon barang ditempot ya di mana emang heesna di dinya orenganan dihandap aya lauk asin wah ku pelit-pelitna lauk asin ge ditendeu di handapan angkel atuh beurit sasarana atuh cak beurit teh ieu bau ieu ya beurit mah teu salah neangan lauk asin kan neangan beurit teh salah nang kacium oh iya nu hees aja pengen dicak pernah terjadi ka dokter Haji Pendi gara-gara pelit. Ya urang boro-boro sedekah cara Siti Fatimah buka lauk asin bae di handapan anggal teu kira-kira teh sebenarnya. Sasarana beurit teh tungtungna mah. Nah, geus loba lah carita pelitna ya. Tuh, kiai mah sok acak-acakan geus 10:30. Cek aing ge tadi oper cenah kiai mah. Nailah bawa gonta ganti petingjeng berang teh nudukeun kana maha kawasana Allah bagi anu mikir anu sieun ka Allah langit jeung bumi katut esina ieu teh geus ribuan kitab ribuan jilid moal kawadahan ku ayat ieu naon sebab nyaritakeun langit jeung esina bumi jeung esina kitabkeun ku sia sabaraha puluh jilid ribu jilid moal kawadahan nyaritakeun bumi bae ulah jeung langit tah bumi jeung eusina ayo tatangkalan sabaraha ribu tatangkalan bubuahan sabaraha ribu bubuahan laut sabaraha jenis laut ribuan kitab ceuk ahli tafsir ayat ieu moal kawadahan ku ribuan jilid sebab naon langit jeung eusina bumi jeung eusina ulah bumi ulah langit bumi jeung eusina moal kawadahan cerita-cerita tentang di zaman Kangjeng Nabi Adam aya di bumi datang ka kuari bae ulah datang ka akhir zaman datang ka kiamat datang ka kuari moal kawadahan geus sabaraha kerajaan sabaraha rasul moal ka kitaban ribuan kitab hiji ayat ieu moal moal selesai wari ayat masyaallah nu mantak la ayatil liqaumi yattaqun lamun urang nyaritakeun tentang Firaun geus kudu ngarenyed urang nyaritakeun Namrud geus kudu ngarenyed urang nyaritakeun raja-raja anu biadab geus kudu ngarenyed sieun sebab urang mah percaya aya surga percaya aya neraka boro-boro raja anu nyeusepan getih rasa masyarakat urang bae ge nu sakieu asana maling mah encan pernah ari lain maling anu tatangga mah dia bisa mengarah sarua entah sakina teh paling dia urang malah kasalahan teh tapi sieun iman urang mah gede alhamdulillah susah tapi gede iman batur mah nyeseup getih masyarakat diseseup diteundeun boro-boro nurtan Siti Fatimah geus berarti kan geus jelas jasa aya di manana geus teu kudu dicaritakeun ieu mah kudu ngabandingkeun urang mah nu susah sieun dek malingna naon ge sieun ieu sendal jepit dia paling tanggung menu kulit itu mah goblok garana. Nu jelas alhamdulillah urang mah aya kasieun ka Gusti Allah Subhanahu teu saeutik jamaah nu di dieu nu eureun ngreditna teu saeutik bebeja ka kula motor nu kreditan bener selesaikeun imah kreditan dagangna anu tadi namaeun bank henteu lah ceknya teh alhamdulillah paling nitip di bank teh lantaran keselamatan mun mah ieu bener oge cek kieu teh cenah moal kebal di alhamdulillah ieu nu ngaji di dieu nu bebeja ka kula bae puluhan berarti kan aya kasieun kan sieun yang rugi dagang sieun batur mah sieun urang Bandung urang Karawang urang mamana sarian aya nu ieu la iyalah la ayatil liqaumiyat mudah-mudahan urang gawehan diberesieun dibere mikir dibere caang hate urang dibere timbul ster nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam.